pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana giber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak nyana mah asal keluar bae tadi baratok teh huluna cek kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon nya gitu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nganggu si Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi barang endut eta cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun nu daratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak eta cak kadengena doang kurang padahal mah jika kadengena kurang lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak sebab nyana teh muji lo urang lamun keur hees kieu aya cak aja urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aing kerek bloon sia bisa dipaehan ku urang cak tak eta kitu teh eleh ku cak urang waduh si atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atoh ilah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ye naik dilaksanakeun supaya datang ka anu yakin sageus datang ka anu yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup geus datang ka dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat buka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbar ulah waka dicatet heulana ulah waka cek malaikat tu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhirat masyaallah wakaraja ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasihatan ismir ulah waka catet ulah waka cak nu kenca padi geus beramal goreng nyana heula la'allahu yatubu boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh guys tunggu aya Ki Haji ngabonceng simba cak anu katuh ulah catet ulah wakala sabar heulanan sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun beurangnya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh enganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh teu dicatet kumaha teh cenah cak nu kenca teh geus tobat geus udah catet lamun datang ka isuk deui nyana teh datang ka perlakuan nyana datang ka ngalakukeun can tobat ya catat Masya Allah mendak sing ade dua malaikat nah iyalah wa yursilu alaikum hafallah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca di hiji ke dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar
tenden di mizan timbangan nu kenca tenden di mizan oke mizan nu katuhu nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang naya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh tah teu kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuhu jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep ayo timbang teh cek Haji kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nulukudu nu kicep-kicep ngenca ngenca aduh cek malaikat ji ngenca ieu aya amal naon emang teh coba amal naon itu numpang dahsyat-dahsyatna aduh ieu ngaboncengan si Mbak SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain ini masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadha hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang kapaeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh taki haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya mah lain awewe lain lalaki jadi dilebih gitu aya kacangan Lai urang isi asup kadinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaran tilam nah hirup urang dititipan dua malaikat ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid taeta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasi aranjeun kabe al mautu paeh tawafat rusuluna ngamautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyabutan roh-roh manusia bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul numadak al malaikatul muwakkalun malaikat nu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu kaitung layu sudah malaikat mantak dijamakeun rusuluna geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia dunia teh segede piring segede eblek jadi manehanana neuleukeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore dideleukeun ku malaikat Israil neuleuh ka lauhil mahfuz neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya
ke sore-sore neuleuh deui ke isuk-isuk neuleuh deui nu mantak dideuleuh lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin manehna bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae ya Allah ya Rabbi dunia kulluha baina rukbatai malakil maut dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik ajumanehanana ye nele sapoe sapeting teh 2 kali nelekeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tangkal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideuleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag ngek tak jadi kuil-kuilan heula mentek Syekh Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik cek Tuhan Syekh Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannya anak masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuhan Syekh Abdul Qadir ulah ceuri kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah sebab tuh deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka ieu mah kitu bae lamun muriang malah kapae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger kene prak isukna modal ya nyahoan antak Haji iya nurang cerita paeh mah masyaallah tah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait tah eta teh tobat cak Gusti Allah ari Pak Abdi nyahoon hamba kaula anallahu robban bahwa nyana boga pangeran nu ngaran Allah nyana keur menta hampura ka Allah aing teh cak Gusti Allah berarti nyaon nyana ka pangeran nu bener aing jeung aing teh maha gopor geus hei hamba kaula ngahampura ka anjeun geus dosa anjeun koprok dadu rolet judi deung sajabana diampura ku aing beres sorga ya Allah aya lenong main deui aduh cek Gusti kamari geus tobat gaing main deui bae blon teh budak menang minggu malam minggu judi malam Senin tobat deui ka Allah astagfirullah lagi Gusti oh nyahoeun nyana boga pangeran nyana ngaranna Allah sok ngahampura kuari siak keur menta hampura ka dihampura kuari geus salamet malam Kemis judi deui
aduh cek malaikat kamari judi kuari tobat mari deui judi tobat deui tetep aing memang tugas nulisan bae nulisan bae nya nama tuh tetep bae 10 kali maksiat 10 kali tobat dihampura bae Gusti Allah mah 100 kali maksiat 100 kali tobat dihampura bae ku Gusti Allah mah beda jeung ka urang boga salah kaki jahit minta hampura dihampura koy ulah deui nya 2 kali nyeun siap kabari nyeun salah kuari salah deui bae hampura deui kudu hampura geus awas tah nista maja tinggal hiji deui sia awas ya geus maja sia ieu kadituna tinggal ke mana eta tas maja aduh barang geus nyeun salah deui ka 3 kali gas endet sia angkat kaki sia di imah aing boro-boro ka batur ka anake indit sia di imah aing tak ada ampun bagimu wah haram gas aing teh hayang tenge jeung teh neuleus sia gurat batu datangkap detik ya endet sia hampura urang mah kos kitu sebab ku nafsu ka Allah mah lain urang geus bobolokot ku mabok ku zina baheula keur digawe di pabrik sok nyokotan sapatu sabelah oh sabelah paneh 2 mah gede sabelah mah diasupkeun ka dieu teu gajahoan isuk aya kaberan kencak kabeh nyokotna teu bisa dipake. Ya Allah tobat ka Gusti tobat dihampura jadi urang boga pangeranana Ghafurur alhamdulillahirabbil asal tobatna beneran taubatan nasuha tubu ilallahi taubatan nasuha maka syarat hiji nadam kaduhu nomor kedua ikhlas nyabut tina maksiatna nomor katilu azam Allah ya udah ngazam moal balik deh salah mentak lamun teh kitu disebut tobat sambal seha mal deui ayo lada jasa ayo isukan aya jengkol ngora sikat deui tobat sambal ngaranna kos awewe ngalahirkeun biasa menang 40 pe huhahe melendung deui tobat sambal kos gitu kan aduh masya Allah dihitung-hitung deh 14 sana eleh kotok ngileung-leung tuh masalah sih katerusanana ieu wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamual aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh meunang ngeueuhkeun Gusti Allah apa Allah aya hiji perkara eueuh lain dieueuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngaayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeueuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeueuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nyusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh
nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad. Apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heula leglegan Gusti obat teh modal keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter lamun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos lagi kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae kamari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke pasar Kemis tanah teangan saukur 75 rupiah murah jasa jelema weh ngajara ruang meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh bae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal nawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna moh mari di motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema ge aya kuari di dieu kan tadi ge sasalaman jeung pura iya ya Allah lalakon harta sing hade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di beladinya tak aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh pamuhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cek buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasanna luas oh bener tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pamuhdi sugih Pamuhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari Masya Allah keluarga terus kebelah dia namun kugoleh dicaritakan ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 ngahiji di dia waktu ayah anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener ya anak katipu berarti loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana di papagon make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Patoni per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna ka abah kula jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di sampingnya jadi ketua DPR mau dibejakeun ngaranna sebab bari geus tarusah aya incuna ku anu ngaji ka dieu seuri bae nya bener
nya salaman tadi ke salaman aya incu si eta naik angkot keluar mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi. Soeharto 32 tahun ngajabat, oh luar biasa, hartaku jadi korup, wah luar biasa, nu ngadaharna lainnya na rugi amat, menang hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetap diharapkan Allah di Rabbul Jalil, nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi ente, otak pikir tak nyana nu di sidang anak lo ngeuna anak lagi bakal di sidang deui bae sarua bae namun perjalanan teu beres rugi amat. Jang pemikiran orang jijah heunya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati beres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fauqa ibad. Lenser Soeharto jambungin lenser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia negalawan aing buang kawaraha amat disunamikeun sia ku aing. Di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad, demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang. Di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar. Ji udah dikira macam-macam kuari teu bawa omong Muhammadan teu bawa omong gua teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah aing mah dicaci maki ge ku sia dia tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain orang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti jangakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibad. Di batak sing hade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim deuleu tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing sia nu aing harta ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia zakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fauqa moal kebal deui disetrukeun sia bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu leumpangna ingkleug-ingkleugan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakan sia Allah ma wa huwal qahiru fauqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umatnya ngagakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh deuk ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadagan rantai ge oh pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta azab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur tunjukkeun bupati tunjukkeun camat tunjukkeun Gusti lurah nu mantap aya bae ta lurah teh anu kamari bang kawarah poe ieu jadi bener loba eta mah nang Gusti Allah dibulak-balik penting nang Gusti Allah berang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isu pageto paek nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang
kasep dijadikan kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pakai sujud ga aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi je dibere geulis tadi dipake sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boloon ta budak dileukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngedadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadag ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya teu upaya urang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah iya lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanemkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun segala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti nanaonan contoh tetangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pageto mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya ieu irung bisa pake hirup udara ge nu Gusti anu ku urang dihisep ka jero kaluar ka jero oksigen alam ti Gusti sing ade teh ketika ku urang dihirup aya dirinya teh nur ilahi jadi makrifat ketika kurang dihirup kadinya aya tetapi panyakiteun jadi darah tinggi hirup kurang jadi virus dan lain sebagainya itu ya orang menang Gusti wa huwal qahiru fauqa ibadi sing ade dihalangan ku dokter make masker teu meunang penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker ji atuh geus ku kitu bae tuh ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah ye horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat tetep kudu bersyariat aing mah diuk bae dahar teh dahar ge kumaha Gusti geus datang encan sia ka dinya geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa payah kalaparan sia ulah tetep bae sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji aing jadi kos kieu ya geus jadi kunang-kunang poa payah geus kurang keyakinan sebab lawan sia keyakinan ka Allah na melalui naon coba heula mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat lantaran make contoh-contoh kapan ji keyakinan teh aya ilmu yakin aya ainul yakin aya hakul yakin lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak teu kudu ese Imam Syafi'i mah dina hikam nya mah nyonton make cak-cak urusan rizki teh kumaha cak cicing bae iber henteu ka mana henteu nu datang dahareunana ka nyana atuh naonan tareungit datang ka nyana coba ye jeung panyakit eta reungit nyana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya caplok paneta dahareun nu datang ngaranna dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak manuk onam cek sehato ilah manuk onam nyana aya hibran ti sayangna merendah keneh sanajan nyana teh berangkat himason tagduh himason taruh bitonan
nyana inditi sayangna keleh beteng sore datang ye gendut beteng na teu pernah kadenge manuk boga pabrik teu pernah kadenge manuk boga perusahaan sugan supermarket Indomaret dan lain sebagainya tapi nyana indit ti imana jiber sore anakna kaparaban nyanana gendut ngan eta make usaha kene nu leuwih hebat cak nyana mah asal keluar bae tadi baratok teh huluna cek 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 kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar bae bloon jak gitu kupu-kupu deuk naon tuh kadinya ya nang saha eta ngatur nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadihi barendut eta cak-cak pohara jasa lempang teu daun teu dahareun udah ratangna atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk eleh ku cacak make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi eleh ku cacak eta cak kadengena doang kurang padahal mah Allah jika dengena kurang lamun urang dibere kaberenehan sieun kacak-cak sebabnya nate muji Allah urang lamun keur hees kieu aya cak-cak aju urang dibere kaberenehan Allah sial nyinggung aing sial sia Allah-Allahan aya aing kerek bloon sial bisa dipaehan ku urang cak-cak tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang waduh sia atoh ilah mah geus pohar jasa hese urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh Syekh Athaillah hese tah dibere contoh ku Syekh Athaillah teh datang henteu sia kayakinan sia kadinya datang ka manuk maka ikhtiar kene ngan sakikituna datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali urang datang ka mana kudu aya nu nuntun mimiti ngaji heula supaya aya ilmu geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin ye bener ya naik dilaksanakan supaya datang ka ainul yakin sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak jadi hakul yakin geus datang ka hakikat di dinya nikmat hirup geus datang ka dinya lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadhah Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadhah malaikat hafadhah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuhu urang ditungtung bibir kenca urang cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji dikenca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya dikatuhun orang salat orang puasa orang zakat orang ngaji orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teh nyahoeun pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngejedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat buka tuhu bebe jaka malaikat anu kenca isber
ulah waka dicatet heulana ulah waka cak malaikat tuh kencepannya na ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhirat masya Allah wakar aja ketika beramal bagus langsung catet tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhungan nasihatan ismir ulah ka catet ulah ka cak nu kencepan ieu geus beramal goreng nya heula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh guys tunggu aya Ki Haji ngabonceng simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heulanan sabar oh tobat beres balik Ki Haji seserian mantap jasa terus sabar apa ya sampai ting nyana teh masih seserian kan we kakarak cak nu kencak mah ya catet atuh geus ku situ mah catet tapi lamun beurangnya ngabonceng simba ngabonceng Lampung putih gede adat penting natas kisah Gusti aduh enganan eta lain mah rom Gusti haram nyana nyekelan kacangkeng abdi aju ku abdi direm susuna karasa katonggong aduh eta jahenya gede cenjekna susuna sotobat Gusti ka Gusti moal deui tuh tadi catet kumaha teh cenah cak nu kenca geus tobat geus coba udah catet lamun datang ka isuk deui nya teh tak datang ka perlakuannya na datang ka ngalakukeun can tobat ya catat masya Allah mendak sing ade dua malaikat nah iyalah wa yursilu alaikum hafallah dua malaikat jadi akhirat buku orang aya dua hiji nu belah katuh nu hiji belah kanca dihijikeun dibuka satu persatu tet salembar demi lembar salembar demi lembar salembar demi lembar tenden di mizan timbangan nu kanca tenden di mizan engke mizan nu katuh nu ieu mizan nu kenca nu ieu beratan buku nu mana urang naya di tengah-tengah di dieu sedengkeun timbanganana segede dunia nu deuk ditembangna segede Haji Asep leutik jasa cek urang atuh teh kudu gede-gede naon eta deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah buku ditimbang amal teh katuh jeung kenca cek urang dihadapkeun ka dieu urang geus bareng-bareng ka mana ya aduh puyang urang makanya ditonton ku manusia kabeh Haji Asep ayo timbang teh cek Haji aing kumaha ieu lalakon koteng masih kena oyak-oyakan tah jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep ngenca aduh cek malaikat ji ingin caya ayo amal naon memang kita coba amal naon itu numpang dahsat-dahsatna aduh iya ngaboncengan simba SMS-an teu katobatan eta bahaya sih ada dan lain-lain ini masyaallah inggis jasa wa yursilu alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urang nya teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh teh Ki Haji cek malaikat komo lamun awewe mah dideuleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki
jadi dilebih gitu aya kacangan nih orang isina suka dinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam. Nah hirup urang dititipan dua malaikat, ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid. Taeta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasi jaranjeun kabe al mautu paeh tawafat rusuluna ngamautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah. Sa malaikat nu sejen deui ta mah al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah, malaikat anu diwakilkeun ku Gusti Allah jang nyabutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jamak tina rasulun rusul nu madak al malaikatul muwakkalun, malaikat nu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil, hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu kaitung layu sudah malaikat mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya utusan anak pemimpin hiji malaikat Israil. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh sagede piring, sagede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Didelekeun ku malaikat Israil neuleuh ka lauhil mahfuz, neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya, ka sore-sore neuleuh deui, ka isuk-isuk neuleuh deui. Nu mantak dideleuk lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalakil maut misla tosti. Cek ieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piringnya tanawalu minha hina izin. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atuh piring atuh sagede piring geus deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae. Ya Allah ya Rabbi, dunia kulluha baina rukbatai malakil maut, dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Aju manehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragragti mustawan sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu didinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Dideleukeun ku malakal maut asal geus geus kuil saya nya Jepri geus kikituan tabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang. Tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tanggal sidratil muntaha ku malakal maut dideleukeun eta asal geus daunna nah dideleuh ka jelemana sia 40 poe geus mayit tah sebab geus kitu tinggal ragag asal ragag tak jadi kuil-kuilan heula mentek Abdul Qadir waktu keur muriang teh waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik
cek Tuan Syekh Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah ngarannya anak masih manteng keneh encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah ngaplek encan ngaplek jadi masih ajeg kene cek Tuan Syekh Abdul Qadir ulah ceuri kabeh wahai para pamajikan wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal ka pae gering nu ieu mah sebab tuh deuleuh masih kene can ngaplek ka hiji nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah Pak Haji ge engke datang ka imah kitu bae lamun muriak malah ka bae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger kene prak isukna modal ya nyahoan antak Ki Haji iya nurang cerita paeh mah masyaallah nah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jateu muriang deui segala rupa masyaallah geus geumor jeung mait eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot sering bae geus kajian kumaha ge kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu aya anu kieu babagi bae tah geus harta tah abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah asal geus 40 poe ragag tak langsung Izrail asupkeun ka kantong set eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui kantong ruh ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa nang ngadenge malaikat mah bae kos kitu mentak ulah sok bloon deui urang hirup ya Allah ya Rabb tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya ya ieu nu ieu muriang nu ieu cager bugeul lantaran di kitu dan nu ieu tak cak urang salah ka malakal maut tah bigireun imah nu geus geringat 3 tahun urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut ieu gering-gering bae can gaplek mah di ditu tenang bae ngaplek ka kara ayo sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut dek ka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade masyaallah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna biha bima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahum pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu bener-benerna dek dinaonkeun ya liujazihim dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang balik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha nu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak urang teh aya 2 nomor kahiji jasad nomor kadua ruh 2 tah eta teh masukkeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasih kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak urang apa nun bangsa bacin bau awak urang
Air ruh mah latifun nazifun kohirun, lelembutan, lembut, bangsa uluyun, bangsa luhur. Ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun, irah urang. Jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda. Sebab non, sebab di antara roh diberi nafsu jeung syahwat. Dimentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sazikir-zikirna. Digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina. Dek dibersihkeun ruh teh. Sebab urang mimiti ibadah teh make ibadah zahir fikih ngaranna. Kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ieu ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana. Ibadah pagawean zahir, ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoan hanya Gusti Allah. Nu mantap ketika ditimbang berat kakatuhum. Padahal amalna teh sabaraha. Malaikat ge protes, Gusti, da bukuna ieu sakikilna kok bagus amat. Hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah. Lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung, tiap diuk, tiap rek sare, ngedeng dan lain sebagainya siamat teu nyaho cek Gusti Allah. Ruhnya na ancul-anculan ka aing. Nu matak ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah. Geus teu make awak deui. Awak pasabira teh mah lalagaan doang. Ngaharepan dahareun jang awak, ngaharepan inuman jang awak, ngaharepan si mbak jang nu handap. Segitu bae tah hirup mah. Gitu bae. Tapi ketika ngaharepan bacaan Al-Qur'anul Karim, qalbu, ruh. Ketika maca sholawat, qalbu, ruh. Ketika istighfar, qalbu, ruh. Ketika orang ngaji kos kieu ruh. Roh urang ya teh keur mikir roh urang teh set roh urang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hate urang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir. Nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar bener sadar kesalahan di jero majelis ya. Luar biasa tobat bener tobatan cakro teh atuh lah cilaka kabehan urang ke di akhirat. Oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah. Ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana. Tah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta. Urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cakroh teh kos kitu. Kaluar bae ti majelis taklim. Mio di start tang ayah bayi jahe haji ke mana kasih kupa aja kan nanti gue lagi ende emang neng jeung sa tadi naik angkot iya mbah haji jeung sa sorang gue lah milu baik oke deh. Roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh mah ulah cilaka ya cilaka roh mah pancet gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpaisana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cakro teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Ya tepe cakawan nafsu ya roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun kurang emang Mbak di mana cicinya? Di situ di Cikupa, dekat Citra. Iya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama Mbak di lama udah pindah-pindah dulu pabrik ono baru sekarang pabrik itu ya. Lampungnya di mana Mbak?
Saya Lampungnya di Krui. Jauh, iya jauh. Makanya segen pulang. Saya kira tuh udah pernah kawin, udah. Suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang saya kan janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh, laki-laki makan 2. Masya Allah, mantap. Mantap biasa, mantap biasa. Aduh, luar biasa, muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah, ada nomor HP-nya enggak? Terus blot. Cakrote, aduh, haji. Cakram terus. Asana hesen yang anu putih kos kieu. Hese eta mah adupun ka ditu nama atuh aing geus terus rumah tangga main teu atuh lah tuh babari teh mah. Ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah. Eta kos kitu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh geus tobat aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Eueuh deui tak tobat. Masyaallah. Nah, awak kurang teh 2, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung mah ka neraka jeung aing-aingna. Roh kan bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa nafsul maniun. Tah, ieu teh pan ku aing jijieun alat sia teh. Aing teh teu bisa daya sebab aing meletip, bisana aing kanyahoan aya di awak sia. Pan sia ngaji ka Cilongo. Pan harita ku aing tah eta nu bener mah, ulang ridit urang tah eta nu akur mah. Pan atuh sia keluar di majelis ajung ridit deui. Atuh sia teh ngabejaan ribut cenah. Da hareupeun neraka ribut. Cak malaikat ulah ribut sia. Saruana. Eta mah percis bae aya jelema buta ngan bisa lempang, aya jelema neuleuh ngan teu bisa lempang. Kemudian datang eta anu bisa neuleuh ngan gempor teu bisa lempang, ngobrol nyana tuh di hareupeun imah Pak Haji buah bola de jasa. Buah-buah cak nu buta sia bisa neuleuh aing mah teu bisa paan. Badai kumaha ge buah teh aing mah bisa maling. Aing teu bisa, aing bisa neuleuh doangan teu boga suku. Kumaha nyokotna tuh. Neuleuh bae aing sarua bisa lempang. Aing mah bisa lempang ngan teu neuleuh. Aing mah bisa neuleuh ngan teu bisa lempang. Barengan yuk bebarengan aing punggu ku sia. Ayo dipunggu. Nu gempor ku nu buta. Nu buta na da dampak deui kebeneran. Ayo, lebak cekelah. Ngarang nage buta ngaler ngidol do dah geus datang ieu ka tanggal buah dialaan ku nya tak balik tah eta nu bakal disiksa apakah nu beuntak apa nu buta. Ribut engke nu buta teh eta jeung nu gempor di hareupeun neraka ribut. Gusti abdi mah pan lamun teu dibawa ku nu buta mah abdi geuleuh tinggal deuleupan gempor. Cak nu buta tolol sia meureun. Aing bisa lempang ge aing ku sia teh dituduh-tuduh mah pasti dipunggu di aing goblok meureunanan sia. Ribut cak malaikat ulah ribut kabehan berjamaah ka neraka. Ieu ge sarua awak urang jeung roh tah dibandingkeun model kos kitu. Geus bae kabehan bae roh jeung awak urang ka neraka. Ngemantak mumpung urang diberi kesempatan ku Gusti Allah, ja ieu teh bakal nasummaruddu ilallahi maulahumul haqq. Bakal dibalikan seluruh makhluk ka Gusti Allah sebagai pengurus anu sabener-benerna. Ala eling lahul hukmu, hukum ngan nu Gusti Allah doang engke saat eta. Mana hakim nu baheula di dunia sok ngahukuman ka dieu sia. Hakim geus ceurik bae teh. Jaksa mana jaksa?
pengacara ada sia nu baheula di dunia dibere kekuasaan hukum hakim teh jaksa teh pengacara teh termasuk polisi nu sok bawa anak termasuk pemerintah anu ngabsahkeun jeung kawenangkeunana dipanggil ku Gusti Allah raja limanil mulkul yaum mana raja nu baheula kututan keteteng di dunia ha anal malik cek Gusti Allah ai raja kuari ayo sia sabaraha tahun sia ngarajaan di Indonesia hah nyaon teu aya sabaraha fakir miskin aya sabaraha anu yatim piatu aya sabaraha rangga tah nu rangga mah bingaho tolol sia goblok sia raja ditanya sia nyaorang da mah cenah tapi nu geulis doang blon teh coba eta lurah tama tuh dipanggil sumaruddu ilallahi maulal haqq ala cak Gusti Allah eling awas ingat Allahul hukmu hiji nu boga hukum Gusti Allah dekumbahang ke urang peta urang sebab kekuasaan geus di aya Gusti Allah deui soal hukum di Gusti Allah neraka make ngalentap-lentap ngabuncal-buncal cai luar biasa ngagolak teh jangan ngagolakeun jelema-jelema anu maksiat jang ngulub jelema anu munkarat nu maksiat jang disate jelema-jelema anu kuari teu pararugu geus disadiakeun sateunana geus disadiakeun cai ngabuncal-buncal ngagolak ribuan tahun nu mun dikaluarkeun ku ari seuneu sagede jarum bae ge urang modar kabeh engke mah dikulub gadinya krebek kuari dasi ambai-ambai kuari sapatu herang mobil bisa gemilau anu luar biasa istana sakitu megahna salin ganti awewe ti mimitin putih kata anu hideung bos engke sia rasakeun ala lahul hukmu Gusti Allah nu boga hukum moal bisa ngadalil ngahujah aya kitaban di dinya dua malaikat hafadoh nu nulis mayal fizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid ucapan jeung pagawean aya nu nulis malaikat raqib jeung atid geus urang mah tinggal sadar wa huwa asraul sibin Gusti Allah nu panggancang-gancang na ngahisab das moal bisa ojah urang kukumaha ge mudah-mudahan urang kabeha dibere bisa tobat ku Gusti Allah boh pamimpin urang pamarentah nu sarugihna nu daragang petanina nu ngaulan-ulinkeun pertanian kiai-kiaina santri-santrina pedagangna kumna mudah-mudahan urang kabehan bisa tararobat ka Gusti Allah jeung mudah-mudahan pasti Gusti Allah narima kana tobat urang sehingga urang di akhirat salamet menang ridho Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin qul wallahu alam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana Muhammadun ibnul Hanifan nabiyyan nasabaki Muhammad kang butalan nang Ki Hanafiyah radhiyallahu anhu muganilar benu safala anu saking Muhammad ya gulu iku ngucap ya Muhammad kutila ma'al Husain dan bunuh sumertana Sayyidina Husain bin Ali sittata asyara rajulan apa 16 wong lanang kulhum min waladi Fatimah az-Zuhra dari sakabeh sittata asyara ku tetep saking turunan atau anak Siti Fatimah Zuhra radhiyallahu anha muga nilar bendu safallah anha saking Fatimah. Ieu mah kabeneran terjadi Karbala 10 Asyura. Wari urang aya dina bulan Muharram, di bulan Muharram teh aya puasa Asyura. Kangjeng Nabi sumping ti Mekah ka Madinah, urang Madinah parwasa. Kangjeng Nabi naros, wahai ahli Madinah, kok ieu parwasa aya naon? Oh,
tanggal 10 Asyura ya Rasulullah ai kitu. Kangjeng Nabi Yunus disalametkeun kaluar ti lauk 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yusuf 10 Asyura, Kangjeng Nabi Ibrahim 10 Asyura, Kangjeng Nabi Yakub ningali deui matana 10 Asyura. Kemudian 10 Asyura na ieu ku kami bangsa Yahudi ya, bangsa Yahudi 10 Asyura teh loba kajadian-kajadian, di antara nu paling dahsyat adalah salametna rombongan Musa, Kangjeng Nabi Musa alaihis salam tina kejaran Firaun 10 Asyura. Disalametkeun Kangjeng Nabi nu tina parahuna 10 Asyura, nu mantap jadi kebanggaan 10 Asyura kami mah puasa. Cak Kangjeng Nabi atuh kami leuwih utama tibatan anjeun. Nu mantap cak Kangjeng Nabi, lamun kaula ye hiruk datang ka engke deui bakal puasa Tasua tanggal 9 nu mantap cak Kangjeng Nabi sumu Asyura wa ma qablahu wa ma ba'da. Puasa anjeun dina tanggal 10 Muharram oge jeung poe memehna jeung poe entasna. Sahabat nanya, kok pan Yahudi mangan Asyura dong? Urang kudu ngabedaan kaya do khaliful Yahuda wan Nasara. Sulayaan ku anjeun Yahudi jeung Nasara. Yahudi mah puasana tanggal 10, urang jeung tanggal 9. Lamun hayang beda, ulah puasa sama sakali. Eta nu akur mah tah. Puasa tanggal 10, tanggal 1 Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti tanggal 10 Sabtu Asyura, memehna Jumat ngaranna Tasua. Nusa entas nama endek mang endek dilaksanakeun deuk entekeun bae cak pikih dua bae Tasua jeung Asyura. Mun cak ahli tasawuf 3 Tasua, Asyura jeung 11. Jadi urang berarti minggu hareup mah puasa Jumat, puasa Tasua, poe Sabtuna Asyura. Nu mantak 2 abeh beda jeung Yahudi atawa mun hayang beda ulah asana loba anu eta blon biasa siapa. Moal kaburu mun didongengkeun Sidina Husein. Sidina Husein berangkat ti Madinah ka Mekah tanggal 2 Haji. Begitu datang ke Mekah dek hajian geus umroh, tiba-tiba mimpi Sidina Husein kudu berangkat ke Kufah. Ya tanggal 7-8 nu ukuran aturan wukuf nya nama berangkat melalui Tanaim. Di Tanaim geus dijegal ku rombongan kitu Yazid. Nah iyalah tidinya langsung diskusi diplomasi luar biasa Sidina Husein. Lolos tidinya berangkat terus naik onta, kemudian jarombongan nelobaan, kemudian kayak bakal diceritakan aslinya ima asalnya obae Karbala helanan kayak ceritakan ti mimiti lahirna insyaallah kukula keur dirangkum ku hari nyokotan ti hadis kayak didongengkeun supaya nu kolot ge nyaho moal kebal deui mah ieu asa ulah paisukan bae. Ieu mah tengahna we heulanan. Berangkat terus sampailah ke Kufah. Panta tadina ge Sidina Hasan jeung Sidina Husein lahir mah di Madinah, dibawa ku Sidina Ali ka Kufah. Nu kamari milu jeung kula ka Kufah ningali imah Sidina Ali lah leutik. Kemudian aya kamar letik didinya diceritakan bahwa ieu teh kamar Hasan jeung Husein, ieu kamar Sidina Ali, ieu dapurna, ieu paranti narima tamuna seorang raja gubernur saat eta. Masya Allah jang narima tamuna hanya 2 meter kali 3 meter 2 ka 3 letik. Komo kamar Sidina Hasan jeung Sidina Husein mah letik jasa duaan didinya. Tadinya setelah Sayyidina Ali terbunuh dan Sayyidina Hasan jeung Husein ke Madinah. Di Madinah didinya Sayyidina Hasan teh kapan kita mimpin ke bakal jelas sama ieu mah singkatna bae. Terus Sayyidina Husein kita beat ka mana ye ka Muawiyah. Emang kunaon kitu ta Muawiyah? Ketika Kangjeng Nabi pupus
anu terpilih Sayyidina Abu Bakar nyana panas, padahal nyana sahabat paling menonjol di medan-medan laga sebagai panglima adalah Muawiyah. Kunaon anu dipilih Sayyidina Abu Bakar, mulai dengki ti hari itu. Tapi ieu sahabat teu meunang di luar ngaji ieu mah keur carita bae, pada urangna bae ke teu meunang ngadongengkeun nya, mun ngadongengkeun pada urangna bae kitu deui. Itu bae lana, sebab ieu sahabat jeung sahabat tuh mantak sieun ge ngadongengkeun ieu mah sieun. Kan Muawiyah teh sahabat panglima Kangjeng Nabi. Tapi didinya masih keneh Sayyidina Muawiyah teh kitu nahan kasabaran. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq selesai tina jabatan khalifahna sugan kapake deui Sayyidina Muawiyah kunaon Sayyidina Umar nu ditaekeun. Mulailah Sayyidina Muawiyah di dia ngabangun kekuatan armada nyana nyieun kitu armada kekuatan, jadi berarti oposisi. Itulah Sayyidina Muawiyah. Begitu ditungguan beres Sayyidina Umar nyana ngangsongkeun diri Sayyidina Utsman nu naik. Nah iyalah makin dendam ta Sayyidina Muawiyah, balik Sayyidina Muawiyah ke Irak, upah didinya lah nyen kekuatan setelah Sayyidina Utsman tumbang, lain tumbang eureun, kemudian naik Sayyidina Ali, dahsyat Sayyidina Ali, peranglah jeung Sayyidina Muawiyah. Lantaran naon? Ieu tita tadina ge hayang jadi pamimpin. Masya Allah, kos gitulah kepemimpinan. Secara zahir mah kos gitu secara zahir. Akhirnya ya ribet Sayyidina Ali tumbang lantaran pedang. Oke, diceritakan insyaallah satu persatu. Nah ieu mah diceritakan Karbala. Didinya lah terus Sayyidina Hasan bangkit. Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain kita beat ke Sayyidina Muawiyah. Sayyidina Muawiyah maut, Yazid kita beat ke Yazid putra daripada Muawiyah. Tedaekeun zaman Muawiyah jeung Sayyidina Ali bapak jeung bapak, wari zaman anak Yazid jeung Sayyidina Husain. Kemudian panglimana adalah Abdullah bin Ziyad. Ieu paling buang kawarah mak. Ini nyala kabur Sayyidina Husain ke Madinah, di Madinah terus yang kekuatan loba pengikutnya hampir luar biasa. Berangkatlah ke Mekah hasil daripada mimpi jeung mimpi-mimpi nu tadi diceritakeun kamari bahwa bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain. Sebab Sayyidina Husain penghulu manusia anu bakal nu caritakeun ku Kangjeng Nabi, dua pemuda anu bakal jadi keistimewaan di surga cek Kangjeng Nabi. Bakal katingali dua pemuda saha eta Hasan jeung Husain incu kaula. Idinya langsung dicaritakeun dina impian bakalna perang jeung bakal terbunuh geus nyahoan Sayyidina Husain mah. Numantak Sayyidina Husain mah kapan ieu teh termasuk kana kitu mursyid. Malaikat Jibril ti Gusti Allah, ti malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi, ti Kangjeng Nabi ka Sayyidina Ali, ti Sayyidina Ali ka Sayyidina Husain, mursyid dina thariqah. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain. Moal aya nu kaluar ti Sayyidina Husain, moal aya. Ininya terus ke Syekh Muhammad Bakir. Nah, terus bae Sayyidina Husain teh mimpi ka Mekah. Lantaran tadi nak ka Mekah keburu mimpi deui tanggal 7 tanggal 8 berangkat nu kuduna wukuf nyana berangkat melalui Tanaim ka Kufah. Di Kufah geus disadiakeun jang peperangan ku Yazid. Jadinya beberapa hari berarti datang ke tanggal 1 Muharram masih di jalan, tanggal 2 Muharram masih di jalan, tanggal 3 Muharram sampailah tanggal 7 sampailah di Karbala. Nyeun kemah-kemah ngaran-ngarana keur dicatetan kukula saha nu milu awewe turunan Kangjeng Nabi syarifah berarti itu keneh putra daripada Sayyidina Hasan, putra daripada Sayyidina Husain. Urang lamun ka Karbala ka ditu bakal aya di dinya teh nu mawa cai kieu bae cai ngorolok bae. Nah eta bakal dicaritakeun insyaallah Abul Fadl Abbas eta teh dulur Sayyidina Husain beda mah. Nah iya lamun urang geus ka ditu ka Iran nganyaho urang makom Sayyidina Husain Karbala bakal nyaho kabayang be ta Karbala teh aya Abul Fadl Abbas eta cai ngorolok bae di dinya lantaran ketika Sayyidina Husain panglima anu henteu terkalahkan luar biasa
luar biasa titah beat ka Yazid tiap embung lantaran naon ieu sebab Yazid eta neruskeun Muawiyah nu matak embung naon lantaran perpuluh dilaksanakeun haram cek Sayyidina Husain teh di antarana aya sababaraha poin anu dirobah nu di zaman Kangjeng ku Sayyidina Muawiyah dilanjutkeun ku Yazid jadi berarti merangan batil Sayyidina Husain teh hargai kaula sebagai incu Muhammad incu Rasulullah anjeun geus karobah hukum-hukum menang ti bapak kolot kaula ulama datang ka irage moal kudu beat kanu ngaran Yazid satungtung Yazid ngalaksanakeun luar aturan Al-Qur'anul Karim Masya Allah didinya lah terus yang tenda ayeuna perang sapoe istimewa Sayyidina Husain 2 poe loba nu gugur katilu poe tanggal 10 tanggal 9 Sayyidina Husain leungeun nu kencana geus potong kasorekeunana ieuna kenapana geus kadi bercucuran darah istirahat Sayyidina Husain lantaran wah perangna geus tanding jadi lamun Sayyidina Husain turun ke medan laga kafir teh geus teu ka itu bret kaistimewaan ngulinkeun kuda jeung ngulinkeun naon panah jeung pedang ieu lah Sayyidina Husain tah baju nu waktu dipake ku manehan perang warnana kaos kieu nu di luar teh nyaho nah matak di Iran aya 3 rupa engke bakalna dikupah hiji warna hideung 2 warna merah 3 semu beureum kaopat warna model ieu lah nu dipake ku Sayyidina Husain warnana lain ieu da itu sembarangan nih make ieu teh teu sembarangan tuh gitulah supaya nyaho itu Sayyidina Husain tanggal 10 geus tanggal 9 hari tanggal berguguran geus nyahoan begitu ku Siti Zainab diulahkeun ge perang terus nyarekan Sayyidina Husain ulah geus nyaho bakal maot dahaga Sayyidina Husain teh mentak Abul Fadl nyokot ka Bengawan Efrat tidinya teh dihadang sanes dihadang nyana teh dipenggaskeun leungeunna nu hiji kencapan nyokot cai di Sungai Efrat begitu cai nyokot di dia dicekel ku nu ieu ditumbangkeun ku musuh ku tentara Yazid dak kusungut kusungut tah tinggal ieu nyokol make kuda ieu geus eplek-eplekan kusungut nah ku ari ieu nu belah ieu bas tinggal make ieu doang nya padahal nyana ge dahaga tapi nyana teu wani nginum lantaran Sayyidina Husain can nginum naon sababna nu matak teu wani nginum nyana lamun nginum maknya nyana seubeuh Sayyidina Husain ieu mah dahaga maknya miheulaan Sayyidina Husain teu sanggup nyana teh kitu naon ngaranna ngeunah nginum seger di atas penderitaan batur sakitu keur perang masih keneh nyana teh tanaon karena adab-adaban datang ka dinya ya dianggeuskeun bae langsung ceger tumbang nu nginum saurang-urang aja nu mentak lambangna ke di Karbala cai gitu diais ka dieu ngorolok ka dieu ketika kula zarah ka ditu ditanyakeun ieu cai naon urang ditu lagi hampir teu nyaraho tak sejarahna aya dina hadis kos kitulah nu mentak jadilah lambang sebagian besar nyaho komo nu zarah rahmat geus teh nyaho kaler kidul bae tah mah geus kula didongengkeun oh kitu mantak jadilah lambang cai tah Sayyidina Husain langsung dahaga sanggeus dahaga geus teu kuat ku dahaga-dahagana jadi dalam henteu keur perang sanggeus henteu keur perang keur tenang tanggal 10 datanglah ke Syam nah utusan daripada Umar bin Abdul nu kamari dicaritakeun di dieu tah pembunuhna Umar teh Umar bin Abdul lain sabenerna mentak persina kill aslina mah kos kitu langsung bae ditumbangkeun ceger dibeulah heula ceger memehna heula memeh lantaran kuat jasa Sayyidina Husain mah hampir eleh tentara Yazid sakitu lobana hampir eleh nah kuari Sayyidina Husain teh dikakalakeun caki Syamir kuari kieu di seluruh arah
orang panah ya Husain. Jadi dipanah di seluruh arah, kaler kidul wetan kulon dipanah cep 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 cep. Geus beres ngaguling nyana turun dibelah heula di dina jege. Geus dibelah langsung nyana neuleuh surga seuri nyana. Bahkan Kangjeng Nabi geus ngawean. Cak Kangjeng Nabi, cak Kangjeng Nabi na ieulah janji Gusti Allah nu pernah ku Abah dicaritakeun bahwa anjeun bakal jadi syahid. Cak cenah ambis jasa ngeunah jasa hayang hirup deui hayang perang deui. Pohara jasa tadi kitu-kitu ge urang mun kita perang embung bae. Masyaallah. Kitulah Sayyidina Husain ieu mah tak mursyiduna. Nah, wa mudabbiruna wa murabbiruna. Nah, iyalah Sayyidina Husain. Langsung ditumbangkeun, ieu hulu nama ke pedang. Hek, pisah. Sanggeusna pisah, careuri kabeh. Ke nu ngaran Zainab, nu ngaran Fatimah incu ieu mah Zainab incu, Zainab Fatimah incu. Dari putra Sayyidina Hasan jeung Sayyidina Husain kabeh araya ngaran-ngaranang ke tah ieu mah huluna di dinya begitu di hareupan ku Siti Zainab, Siti Zainab cerik, kemudian Siti Zainab terasa aya Kangjeng Nabi geus teu daya teu upaya sebab ieu teh kadeuleu secara zahirna mah dahsyat tapi secara batin mah geus aya di salalorga kabeh. Senyum Siti Zainab, Siti Fatimah kabeh dicokot huluna dibawa ke Umar bin Abdullah. Nah, didinya dibawa, saya dibawa cek Umar, bikin ka Yazid, dibikin ka Yazid, saya bikin ka Yazid, seserian Yazid, bunga dengan kata kaburan anak, akhirnya dibalangkan, titah disepakan. Tidinya lah mulai ayam main bola, haram main bola tasabuh jeung eta. Nuneuleuh main bola sarwa neraka jahanam. Penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi nu ngaran Sayyidina Husain radhiyallahu bangsa tarolo buatan Yahudi buatan Nasrani orang ulah sok kikituanan ku ari mah. Ingat ketika Yazid menghina terhadap Sayyidina Husain dipakai main bola tak hulu sirah Sayyidina Husain akhirnya dibawa ke Mesir, di Mesir gitu kene. Jadi berarti ti Kufah dibawa Baghdad, di Baghdad dibawa ke Mesir, penghinaan terhadap cucu Kangjeng Nabi. Luar biasa Sayyidina Husain geus uncang-uncang di surga. Dikuburlah sirah Sayyidina Husain di Mesir menurut sakaol, tapi ari awak nama di Karbala tah nu kamari kula kaditu ziarah ka makom Sayyidina Husain sebab nyana sebagai mursyid. Tah kitulah Karbala tanggal 10 jutaan manusia bakal datang ke Karbala. Moal katahan jutaan eta mah tiba heula jutaan manusia di berbagai negara tinggal sababaraha poe geus dipersiapkeun di Iran bakal di Kufah ieu bakal narima jutaan manusia teu bisa katahan. Kitulah Sayyidina Husain seserian Yazid nah didieulah Maha kawasa Gusti Allah jeung maha segala-galana wa huwal qahiru fawqa ibadi. Aneh di tubuh kerajaan Yazid ternyata kontroversi antaranya ana jeung ponggawa-ponggawana spontan teu menunggu bubulanan deui hitung jari hari ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dibaca ku masyarakat di Iran, di Irak. Penghinaan Yazid terhadap Sayyidina Husain motifnya naon dibaca ternyata motifnya motif kezaliman. Sayyidina Husain ieu numbangkeun kezaliman perang teh lain lalagaan jihad fisabilillah simpati manusia terhadap Sayyidina Husain dan buah sat luar biasa teu katahan dek diabing Yazid ke masyarakat hudang Irak, Iran, Mesir, Yordan, Syria hudang kabeh dek numbangkeun kepemimpinan Yazid. Iyalah Bani Umayyah. Masya Allah. Tayalah mun dicaritakeun ieu mah dicaritakeun Karbala lantaran minggu hareupeung geus liwat. Jadi berarti Sabtu bakalna jutaan manusia di Karbala. Nah ieu urang kebenaran pas ngabahas Sayyidina Husain Karbala. Mudah-mudahan urang dihijikeun jeung Sayyidina Husain.
jeung para penegak agama Allah dihijikeun jeung Kangjeng Nabi di akhirat babarengan jeung ahli-ahli Allah jeung para syuhada was sholihin amin ya rabbal alamin. Ieu mah hanya sekelumit hartina Muhammad bin Nanapiyah nyaritakeun bahwa nu terbunuh kutila ma'al Husain cek sakaol ieu ye 16 seluruhna nu 16 ieu mah ieu adalah keluarga ahlil bait turunan Sida Hasan turunan Sida Husain yakni Habib Syarifah nu 16 ke kaul kadua aya sabaraha dan selanjutnya wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim.